ayeuna ngahaja lepangan Abah lamunnya mah Abah ngaku keneh sobat ka kuring cik atuh tulungan kuring teh Abah bere pijalaneun sangkan kuring bisa usaha kumaha we cara nama da kuring mah lain rek menta atawa nguyang tapi rek menta pagawean teu nae jadi purah yang cai ka sawah ge Abah atawa purah nyiram jeruk pokona mah asa boga pagawean we ulah nganggur teuing tah ngan sakitu pamaksudan abdi teh Abah punten we yo. Bah lemud harita ngahuleng manehna asa bingung narima omongan Mang Ronyok itu lantaran teh jauh tina sangkaanana eta samah teh aya paminta ka manehna. Bah lemud can waka ngajawab kalah ngupat tiroling hate teu jauh jeung taksiran aing jama model kieu marajeun teh datang ka aing rek aya paminta tapi kabeneran ieu si kampreng gawena loba teuing